Mana ibu sayanya? Ekong di Mahdiin pus cai jeung tika. Bosannya di dia. Ekong. Bosan kangen kali ya. Aduh non, sisa kong selai ketendawak aing be alebatan sirum kilah. Bisa ini jeung aing ayo. Buka mana? Yuk. Sia yeuh. Ya aing di numan bae riweuh be jadi nariweuh. Bos tinggal bawa kemana sih? Hai be tuturkeun aing. Buru amat mesti di bayu di tanggal aja poe ieu. Sing sayu lah tuturkeun aing be. Nah, narik. Aing be, bos. Jadi kali dia aing. Yuk, mana sih, Bos? Bos, aku bawa ke kamar tuh. Bah. Bah. Ih, aya naon ieu rariu amat. Ih, pan sih jadi gencet gitu. Ih, terong jeung terong di anjir. Aduh, Mbah geus ulah nanya ka dieu ditu. Ulah ngimpiserin bae keur kieu mah yeuh. Macagerkeun bae yeuh. Nya kadang keur kronis kieu. Aduh. Ai kitu sia kunaon eta pan bisa geus kitu. Tuh bah cai nang ti Mbah teh dinum ku si ieu yeuh. Di ieu meureun ya nu ngaranna jodoh mah. Geus ditika mah jeung aing bae tabut anu ditak-tak sia. Geus jeung sia eta. Anjing si Abah ngilu edan selain geura cagerkeun budak ieu. Tenang, aing mah ya gigi ge waras keneh. Geus eta budak caklan tah. Top hareup aing kan. Tahanan ih caklan. Sudah. Singjang kirut saja tening wayang adik murut kahayang. Enak dia. Saya sadar kong. Gus, mana mau aing ke dia? Ngisi logo omah tuturkeun aing be. Atuh lain gitu, Bos. Tadi kan meninggal pemerintah aing udah kemana? Tiba-tiba baik. Kela. Kadang siapa yang ngomong naon? Ayeuna naon aing boga ilmu gigi ge. Dia siapa yang kadang ngomongkeun aing len? Kudunya, Bos. Hah? Gila. Kemana? Gedung ih. Ih, kong. Woi, kemana sih woi? Kemana ieu budak? Bangsat dong lompat kencang-kencang teuing. Kos buut. Bisa kunon kong. Oh, aing kayak masalah yuk. Masalah naon? Terus diuk. Diuk kunon non. Aduh, aing kebelet beunang ieu mah, kudu boga talak kelapa. Bilang kunon tuh saya kong bawa ke tempat aman. Ke mana? Kanyawan mau lihat yuk. Tenang belur, kalem. Gedung-gedung, ini ada beda ieu mah bahasannya. Insyaallah urang keur hayang jadi jelema bener. Geus mah ulah nanyain urang bae. Gimana kunon lur? Siga nu maling bae diudag-udag. Justru eta aing maling kelapa boga batur. Astagfirullahaladzim. Geus lur ulah maling bae. Mending pindah ka jalan nu bener. Ayo, nyeng yuk. Di mana tuh jalan, Nak? Ayo be. Di mana jalan nu bener? Allahu akbar. Mana? Eta nu jalan nu bener.
Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Duh, nganahan amat ya salawatan. Ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah jodohku dengan lelaki yang pandai mengaji dan bisa menguatkan imanku di hati. Neng. Salam ah. Pasti mana apa reka mana neng? Iya, titah meser obat nyamuk ku bapak. Ya neng. Nuhun ah. Anu hari tangan terken neng teh lain. Mohon neng. Hujan. Oh neng hujan ayo ngambil itu. Ku pilih hatimu, tak ada ku ragu, mencintamu adalah hal yang terindah dalam hidupku. Oh sayang, kau detak jantung hatiku. Setiap nafasku hembuskan namamu, sumpah mati hati ingin memilihmu dalam hidupku. Oh sayang, kau segalanya untukku. Neng pakai sarung apa ya? Bisi kaki bisa. Janganlah jangan kau sakiti cinta ini sampai nanti di saat raga. Alhamdulillah untuk naik kapan ya? Alhamdulillah neng diberi panjang umur bisa petepang deh jeung neng. Nya alhamdulillah neng oge sempet tenyangka mimiti neng kapanggih hampura neng geus boga prasangka buruk. Pajar neng mah preman gitu. Nyatana mah siga santri sepanjang jalan sholawatan bae. Pajar neng santrinya di kitu mending ngeunaheun ngadengna. Jadi kieu neng. Bangsat doangan eta gebetan aing men tikung-tikung be. Set nomor liat bae mahai sih. Aduh, cara kumaha dia aing menangkeun ati. Eta si Ade naon di penampilanna ubah. Tu atik mah beunang bae. Mahai sih. Hebatnya bisa lebih memilih jalan anu hade. Oh neng insyaallah Allah mere hidayah ka jalan kang anu bener. Amin ah. Bangsat doangan eta si Aden ngubah penampilan sosokan yang jadi santri. Tikang semua benang ku aing mah. Sausan, sausan ayo, sausan. Bayar dulu. Main lari-lari aja. Nah, neng preman di dia. Apa? Abang. Aduh, karge penglaris ngasih cokot ku preman. Kumaha ya sater ka majikan. Liur. Yang ngena aja basah bakar. Beak deh lah ngena. Pasti nang tika kudu kumahanya benangna. Eta dia Aden pakai ngarubah baju
peci lah. Nantu samping beheng. Cobanya. Tika. Saya menakun siate. Aduh, bos aing kemana nya yuk? Bos aing nya. Irakuna bos aing make peci. Gari lamat nong torogahi. Bener bos aing. Wih bos aing bos. Astagfirullahaladzim, lu orang main ide lu. Ah nggak seru lu bos. Mau selain mau batur jeung sia deui. Malu. Tai sialah. Mana? Ah tai lu bos. Astagfirullahaladzim. Sabar ah. Tah, mending batur jeung ieu ya aing. Duh, kudu kumaha deui ya aing, kadukun geus gagal di bae. Cara nandinya, maknya aing kudu bunuh diri, payah amat aing lah. Aing penyakit ku aya bae. Ngalamun bae sia geus kena virus corona. Geus salah ngomong aing keur lieur kieu lah. Lah sia lieur bae boga perabenen encan. Geus ulah pusing-pusing, aing boga obatna yo. Lah obat naon aing geus ka mamana ka dukun ka lah pokona mah serba ka mana bet. Lain mah cager nambah riet. Ih jauh hapuk amat hirup sia. Ya, aing mau barang na ya. Ya elah, khususnya mah dimanggil loba harus ngegoreng cau. Ah, katro amat sih teh nyoka barang geus kieu. Ieu yang nyoma aja artis punya ya. Ya artis dadakan meureun sia mah. Ya, mangkana nyobaan barang ti aing. Heses ya, nyobaan barang gratis mah. Coba dulu. Ya. Aing geus make barang geus kieu, ameh teu stres. Emang bisa? Bisa lah. Mangkana hayu geus ngilu jeung aing, ngilu mah. Ayo geus lah. Ayo.